Sampurasun, Ibu Guru pangajar Basa Sunda, anu dipika hormat ku simkuring, sareng rerencangan sadaya, anu dipika cinta ku simkuring. Dina kesempatan ieu, simkuring hoyong ngadungikeun hal anu kacida pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Hayu urang sami-sami ngajaga kebersihan ti mimiti awak urang sorangan. Lamun dibiasakeun hirup bersih, urang bakal dicontoh ku babaturan, dulur, malah tetangga. Ku ngajaga kebersihan lingkungan, manfaatna nyaeta lingkungan urang janten bersih, sehat, tebih tina banjir sareng panyakit. Janten tong hilap ngajaga kebersihan lingkungannya, sakitu wae biantara siget anu tiasa ditepikeun ka simkuring dina ieu kesempetan. Hapunten bilih aya kelepetan, hirup Sunda.